warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi Putri Aulia Rahman, nomor absen 20 di kelas 10 Farmasi bade ngadongeng anu judulna Gagak Hayang Kapuji. Aya gagak maling dengdeng ti pamoyan, geleber hiber bari ngahem-hem dengdeng tea kana tangkal dadap sisi lembur. Kabeneran harita katangeuneun ku anjing anu kacida kapitaeunana. Kusabab kitu ku anjing disampeurkeun. Tapi sanggeus aya di handapeun, boro-boro ditanya teu direret-reret acan. Anjing mikir piakaleun supaya dengdeng tea kapimilik ku manehna. Sanggeus meunang, anjing ngomong, "Leuh, aya manuk alus-alus teuing. Pamatukna panjang, buluna hideung tapi mani lemes kitu. Manuk naonnya ngaranna? Kawasna mah moal aya tandinganna, jeung cendrawasih ge moal eleh." Mimitina mah omongan anjing teh teu didenge. Ngan sanggeus aya omongan moal eleh ku cendrawasih, gagak atoheun pisan. Manehna kungsi beja yen cendrawasih manuk panghadena. Tapi cek anjing, manehna moal eleh. Kitu nu matak manehna ngarasa atoh ku pamuji anjing. Malah cek pikirna asa hayang ngabagi dengdeng jeung anjing, ngan kusabab hese meulahna kahayangna teu kacapai. Anjing ningali beungeut gagak anu marahmai sanggeus dipuji ku manehna. Cek pikirna usahana hasil, cek pikirna deui naon hesena muji-muji jang kahayang manehna sorangan. Kusabab kitu pok deui anjing. Lamun daekeun mah hayang nyobat jeung manuk nu sakitu lucuna, ngan rumasah sorangan mah satohina saumur-umur kudu ngadunungan, sare digolodog, rajeun meunang dahareun oge pasesaan. Tapi najan teu bisa nyobat oge atuh ngadenge-ngadenge sorana, meureun moal panasaran teuing. Barang ngadenge pamuji anjing nu sakitu ngeunahna, gagak poho manehna keur ngahem-hem dengdeng, ngan ngong we disada, gak gak we cenah. Atuh barang eungap pamatukna barang pluk dengdeng teh murag. Anjing gancang nyokot dengdeng eta tuluy dihakan dina bala. Gagak anu hanjakaleun mah teu ditolih. Sababaraha jongjonan gagak teh cindekul we dina dahan, bari ngararasakeun teu ngeunahna ku kalakuan anjing. Manehna karek ngarti yen anjing muji bebeakan teh hayang dengdeng nu keur dihem-hem ku manehna. Tidinya mah gagak teh hiber we kana tangkal kai. Pesan moralna, lamun aya dahareun ataw nanaon teh kudu daek babagi. Ulah ku sosoranganan, tuluy ulah gede hulu ku pamuji batur. Sakitu dongeng nu tiasa disampaikeun ku abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.